Loh, cirahnya. Malam Selasa ya. Udah kemana deui? Ka mana deui? Datang udah ka Monas mah. Nganjang. Gimana upuk-upukan di apa bae? Mana malam Selasa. Duit tuh boga, motor kempes. Duh. Sih ya. Ini budak endeknya berogoh. Yang sakit can datang. Utang-utang itu bukan duit. Gila beta budak lah. Galon. Ini berasa ya nak. Jam kulit kurang mula apa jam setah ya nak? Malam Selasa lain ayahnya. Kemana ayahnya? Apakah masih bak langsung gitu? Sugar ayahnya di mah. Wih, ayah si Baplang, sorangan baik ya Plang? Tuh, sorangan baik. Gunakan tuh sorangan baik. Ayo galon. Galon gunakan. Ini kan biasa mana malam Selasa ya, kalau gua enggak aja bae dah. Orang dia raksa. Jadi ungin. Tuh mana motor kempes tuh duit boga ya. Terus kumaha ya orang? Ayo pusing ya Rip ya. Kumaha ya? Hei dia sih pusing-pusing amat. Bujangan kene, bawa bikak ngencan sih ya. Langsung geus hang gerak kawin mah kumaha? Aing marip can hang kawin. Hayang nganyang kene. Kira-kira kumaha tah ya lamun urang ulin ka tiga raksa. Sia na eta boga duit. Nganyang kae. Tenang duit mah. Kumaha sih? Aing boga embe tuh dua. Mah batur modelan siapa? Be batur. Be aing. Tapi kumaha kun tuh Mbak? Banding kurang dipuncet lah yuk. Si budak, ngobrolna anta budak. Wah, curiga. Orang pakai nganjang ketiga raksa. Ada mendingan ada sih ya. Terus eta daun kurang dijual ka mana, Rit? Jual atau nguduk? Si budak. Jual lah atau nguduk? Emang tukang nguduk? Iya. Hei. Ini saya. Nah, oh iya, saha Woi, eta banget dia mirip banget. Oh iya. Kabar siam. Weh, dia ngobrol nahan neng embe gitu. Emang embe sia diperkosa ku Urip. Lain pan aing pan boga kabogoh ya. Ngaranna Emang sia boga bogoh pen. boga. Urang mah Orang tiga raksa. ih jaheu beukeun nya eta. Ngaranna Siti Jubaedah. Oh, Siti Jubaedah. Iya emang boga kabogoh eta. Budak. Tinggal palangkang ngabogona. Baik, tuh bingung ya aing ih. Kabogoh aing mana aku jauh ya tiga raksa. Ngaranna Siti Jubaedah. Jubaedah mah atuh dia menen kabogoh. Jauh-jauh amat. Mana tuh orang neng kabogoh na ku eta doang hiji-hiji nah. Gede lah ganen kabogoh jauh-jauh. Sarong ge ya tuh. Pusing-pusing amat dia sih. Ujangan kene. Lo ka mikirin kabogoh ya nama, duit heula lobakeun. Nah, justru eta kan pan meureun loba deui mun urang kudu usaha lah meureun jaman urang mah meureun henteu usaha. Atuh usaha naon bae. Pan meureun pusing meureun. Ini nama. Usaha naon tuh kira-kira? Neangan endog sireum sia. Oh sih, tapi dah kan meureun aya nama langka meureun endog sireum ge. Oh sih. Misal kayak urang nyeun kopi heula nya pan mun urang tengenan masa aya tamu di dieu henteu disuguhan kopi. Oh, bener ieu. Ieu karak Obat orang di kebal sih Baplang. Emang si Baplang emang bener bawa kabogoh. Gelis. Doreng meureun kabogohna. Yok seueuh ya kabogohna. Ih, biran meureun teh nyaho teh. Bentar lah. Mangga. dia ngobrol bae kok kopi ya yang cair. Kita di kadang aku aing. Eta gelas teh nginum mana? Oh, iya urang teu boga cair. Masih. Kira aku yang minum kieu mah.
mah ya awe awe tuh aing bingung ya tuh kira-kira kumanya kira-kira mana malam minggu teh lah ieu putusin bae lah fokus aing hook atuh didinya onan playboy jelema mana geulis berhijab deui ya ngopi tila ya kopinya kopi mantap ya oh coba asan ya kurang di asannya iya mah anti galon ya mah oh Ari cai naon ieu? iya mah karena cai teh Gelas nama tuh ieu. gelasna ya mau nyata tadi budak mau Masih. mau iya ongko tapi nanti mau kelas lah Main bebek. hai ngopi dia mah nawaran kopi ongko dibiakin ku sorangan nya ini gampang lah kayak gede mulai deh lah kopi gablok duit entus ya pan meren aing kan buka embe tuh dua sebenarnya emang be dia jarang-jarang sih wah ibu udah gorengan Sisi kumaha cenah juga kabogohong. itu mah aja Jangan lu bogohong jeung embe urung. kan meren itu mah meren ajang iya meren ajang biasa malam minggu oh gitu dulu kan meren ajang gal poe geus jual bae lah jual lah oh sih geus gampang be mah neangan deui nyali deui daripada aing daripada aing galon banyak oh lah daripada dia tekor itu oh sih tuh lu aja baik ke kieu nanti aing bingung deh Embe. mbenya Udah bedan. Karaoke. Tuh, aing mah boga me tuh dua. Tinggal dijual doang poe. Eta pan beun hargana eta mbe kos itu teh meureun 2.500.000. Bagus ya, embe gering ge. Masa ih. Itu mah kurang dijual duitna kurang dipake ka 300. Pakai nganya gaji bae dah. tadi mbes dia di Parabanan Ben Atuh eta mah mbe isuk-isuk ya kuing di Paraban uduk. Ini. Terus rokokna filter setengah. Ah piraku embe di Paraban uduk emi. Para besi ya meureun tangah. Bagus ya. Ih, sia Marip. Sia mah teu nyahoan ya. Isuk-isuk eta mah mbenya uduk, kopi, rokok. Terus sia mah teu nyahoan sih. Lamun malam minggu ya, nyala masuk ka karaokean, bari ajeb-ajeb. Kekieunan. Aja lamun isuk-isuk we ya, uduk we. Terus lamun hayang ngarokok ya, rokok gitu. Wih, eta embe gaul amatnya Siapa teh nyahoan ya. Seru jeung jelema ya embenya. Lamun malam minggu tuh pokoknya naon mijah. sok manda Sok iya gitu tah. Biasa bae gitu tah ka kalayangan gitu tah neangan ieu. nenaon Neangan musuh gitu tah neangan ajeb-ajeb. Gitu Bu. Pagi-pagina. Ieu biasa ka disco pan nawa. oh eta malin be na manusiana meureun Oh sih. Emang lagi ya. ulah be ngomong tadi aing mah geus percaya ritnya Kebador wae sih. ih ku pelawak wae Ayo mbesnya bener ya dijual ya. Dok. Tinggal neangan tangkulakna doang. Iya mah. Ayo tangkulak kaya kedeung Lebih traktir mah. Biasa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh. iya tangkulak keboy Aing cenapan. Aing ngadeng-ngadeng embesin dijual. Oh bener ih. Pokoknya nama ya mbena ku aing nek dipake nganjang Modern nih. modern lah gitu kan. Nyaho disco, nyaho ajeb-ajeb, uduk we isuk-isuk. Aju ngomong-ngomong eta na harga seberapa duit tuh yang dibeli ya? Murah, Berapa duit? 3 juta. Aduh 7 juta mah aing kemana duit dah. Atuh dah kan. Satu hari gitu mah hargana seberapa duit heula kayak aing ngomong lah ka bos aing ya nu gede ya. Ih pukul satama hargana hayang sakitu. Berapa duit? Hayang 3 juta. 3 juta. Heeh. Ngadeng-ngadepan besi cenah sok neangan janda aing bingung. Aing resep di dinya tah. benernya Heeh, pugusan. Bingungna aing eta besok balikna berangkat malam minggu, baliknya poe minggu gitu tah. Ngendong heula berarti di mah janda. Ngendong di ditu. Geus ari kitu mah nya. Berapa duit tadi? 3 juta. 2 juta. Oh aing nelpon heula ka jelas ka bos aing. Oh. Bagus dah. ulah terjadi eta Ulah sampai terjadi Ah eta. bener atuh pan bener harga ge bener geus cocok. Oh, bagus. Air resep beda resep ka janda mah sarua. Oh gitu. Bagus hari gitu. Oh, Pasti bos aing naikin ye. Iya bener. Atuh. Deal, Deal. Deal. Assalamualaikum. nah gitu fans ya tenang ai embe geus laku mah
tinggal nanggual hasil doang. Tapi aing bingung ya. Bingung naon deh sih. Lamun baik yang dijual terus aing ojeng sakit lagi gitu sih. Oh gitu. Ya kan pernah ojeng jual poe. Terus jual bae lah, jual lah. Oh sih. Terus gampang bae mah neangan deui, nyali deui. Daripada aing Yang daripada aing galon banyak. Oh lah daripada dia tekor ini bayinya. malah Hujannya. ya. Itu keadaan.